Kaloran koran viral 60 detik koran. What's up mamen? Ya orang rek pajil jeung pakatung. Bisa teu ya? Siap, bisa. Area penting mah bisa, tapi lamun rek nginjem duit jeung depo mal bisa euy. Keur boke pakatung nage. Lo mau bacot monyet. Wih, apa kabar pakatung? Sehat-sehat. Alhamdulillah Pip sehat. Jadi kedatangan saya kadi enon Pip. Ulah basa-basi sia. Tuduh poin we awas bisa mun naikin jam duit jeung depo mah teungkeul ku aing. Tapi bisa erek nginjem pinjol mata aing boga rata-rata sia lumayan Menang beureun 2 juta mah. Gaskeun mal ya. Gaskeun lah Pak, lumayan jeung depo euy. Lamun sarung kadu lah mau aing nya anjing. Kayak mau aing narik keur menang bae nya. Dan lumayan aing menang bagian beureunan di sia. Coba bangus kuat gitu anjing. Biasa kawa-kawa. Dasar sama tibeulna ge kena bagian wae bagian. Bisa meureun. Namun sia depo 2 juta pan pasti menang lagi gede anjing. Aing meureun jeung kawa-kawa mah keur mah aing ayeuna candu euy kena kawa-kawa. Teu nginum sapoe ge ek meletus hulu anjing. Aslina ieu mah. Nu bener wa, aya sia ngadabur we hirupna anjing. Bener kontol sia ngalawan BN mah anjing tridenge aing ngomong tadi. Tah dinum bangsat. Hahaha, guyon santai, bercanda kita. Eta lucunya Pak, nah gitu lucu. Lucu atuh anjing. Sia ieu kumaha dicaritakeun ieu betapa brutal aing keur ngora. Aya fotona ieu aing boga foto aing keur tepar tengah jalan gile gede pantura teh nya mah anjing. Nu bener sia banget blenyondeng kitu. Bener kontol tah ek dijileukeun tah fotona ku aing. Aing ngadapang make sempak bae jalan pantura Nangga kawa-kawa doh kerat teu kuat aslina ieu mah. Anjing suat teh marana. Ngeri. Atuh heueuh anjing aing keur ngero jadi pentolan sekolahan teu apal sih. Atuh henteu sia geus aki-aki anjing. Yo, ku yang dibere nyaho. Foto guru aing keur ngora. Bajingan teh guru aing. Pernah lawan gelut hiji PS 1000 sia teh nyaho mah anjing. Ngeri pokona mah. Nama yo di bawah buku aing buku sejarah aing keur ngora. Diapalkeun ku sia dilakonannya ku sia nya. Yo, cekel. Kayak sia lamun cenah geus apal cerita ka aing. Lah pokona eta kawa-kawa dua kerat ditenggak ku sia misan os aing tepar di pantura ya anjing. Geus kitu we bapa mah caritana geus atuh saindit ka jauh pokona. Ngalanglang pokona neangan pangalaman. Atuh sia mengajarna mabok anjing. Da mabok ngajarkeun aing satulus-tulusna aing, sacinta-cintana aing, ari aing can boga naon mah aing saukur jadi pelariana. Eta bangsatna. Geus segera ka ditu undur aing nitip kawa-kawa 2, leci 2, bringkis 2 nya. Tong poho eta pokona penting eta asli. Siap, ditunggunya Pak, ditunggu. Siap. Hati-hati di jalan. Dadah pokona.